Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng abdi Eva Farida di channel Eva Farida. Alhamdulillah dina dangat ayeuna urang diajar bahasa Sunda deui ngalajengkeun materi anu atos tayangnya nyaeta materi nu kamari teh ngeunaan nami-nami anggota tubuh sareng ucapan-ucapan selamat gitu nya. Tah dina dangat ayeuna mah urang diajar ngeunaan ngaran-ngaran sasatoan atanapi dina bahasa Indonesia disebutnya nama-nama hewan ya. Dalam bahasa Indonesia disebutnya nama-nama hewan. Nah, di bahasa Indonesia nama-nama hewan kita terjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Sudah siap teman-teman? Atau siapnya pemirsa sadayana urang diajar ngaran-ngaran sasatoan atanapi hewan dina bahasa Indonesia. Anu kahiji angsa. Angsa dina bahasa Sunda nyaeta soang ya. Terus terang ya ayeuna mah angsa teh soang. Terus ayam. Ayam dina bahasa Sunda disebutna hayam ya. Tinggal ditambihan ha ya, janten hayam, asalna ayam janten hayam dina bahasa Sunda. Terus babi hutan naon bahasa Sundana? Babi hutan bahasa Sundana nyaeta bagong. Jadi lamun aya nu sok nyebutkeun bagong artinya nyaeta teh babi hutan nya. Jadi itu teh babi hutan kalau nyebut bagong. Jadi bagong teh dina bahasa Sunda sapertos kitu. Terus aya deui bebek. Bebek dina bahasa Sunda mah meri. Tanya kan benten ya. Kade engke benten sareng entong. Terus aya belalang. Belalang, ayo belalang dina bahasa Sundana nyaeta simet. Simet. Di kebon teh loba simet. Nah, berarti di kebun itu banyak belalang. Itu contoh kalimatnya. Terus saya belatung. Belatung di bahasa Sunda mah disebutna bilatung. Robah asalna e jadi i. Terus belut. Nah, belut sahanu sok ngurek belut. Nah, belut mah dina bahasa Indonesia ke bahasa Sundakeun anggernya sami belut. Terus burung. Burung bahasa bahasa Sundana nyaeta manuk. Burung bahasa Sundana manuk. Sedangkan lamun burung hantu disebutna buweg. Naon? Buweg. Terus aya capung. Capung di bahasa Sundana disebutna papatong. Papatong. Terus cicak teh cak bodas. Ya artinya ada cicak putih gitu ya. Terus domba mah saminya dina bahasa Sunda disebutna domba. Terus elang bahasa Sundana nyaeta heulang. Itu di luhur teh aya heulang keur neangan hayam. Nah, gitunya contoh kalimatna. Harimau teh bahasa Sundana nyaeta mau. Terus aya ikan dina bahasa Sundana disebutna lauk gitunya. Ikan bahasa Sundana lauk. Itik entong ya, janten bebek dan itik nah, berarti meri jeung entog ya. Terus aya jerapah teh jarapah diganti jadi a nya jarapah. Kadal mah tetap sami kadal. Terus kaki seribu panjangnya kaki seribu eta disebutna titinggi. Terus aya kambing bahasa Sundana embe. Kambing bahasa Sundana embe. Terus saya kecoa
kecoa. Nah, kecoa teh bahasa Sundana cucunguk. Terus aya kelelawar. Kelelawar bahasa Sundana lalai. Sanes lalai tidak menjalankan tugasnya sanes. Jadi bahasa Sundana teh lalai. Terus kelinci. Kelinci dina bahasa Sunda disebutna kelenci. Benten sakediknya. Kerbau. Kerbau itu munding dina bahasa Sunda. Terus aya kodok. Kodok teh bangkong. Kucing lain meong tapi ucing. Kupu-kupu bahasa Sundana kupu-kupu. Kura-kura bahasa Sundana kuya. Ya, kayak dongeng si monyet jeung si kuya. Laba-laba teh lancah. Lalat bahasa Sundana nyaeta lalet. Lebah madu bahasa Sundana nyaeta nyiruan. Lintah bahasa Sundana nyaeta lentah. Sanes letahnya ieu mah letah, ieu mah lentah. Terus aya merpati. Merpati bahasa Sundana nyaeta japati. Nyamuk disebutna reungit. Budak teh dicocokan ku reungit. Artinya anak-anak digigit nyamuk gitu nya. Serigala teh acan. Terus siput teh keong. Terus tikus teh berit, pakai berit. Terus aya udang teh hurang dina bahasa Sunda. Ular teh orai. Terus ulat teh hilet. Terakhir aya satu unta dina bahasa Sunda disebutna onta. Aya sabaraha pemirsa seurnya jeung ieu nembe sapalih saleres nama ngaran-ngaran sasatuan teu acan sadayana gitunya. Ieu bahasa Sundana ngaran sasatuan dina bahasa Indonesia dikana bahasa Sundakeun. Kumaha? Mudah-mudahan kahartosnya kanggo saha wae anu nuju diajar bahasa Sunda atanapi anu hoyong diajar bahasa Sunda, mudah-mudahan video abdi ieu ngabantosnya kana pembelajaranana sakitu. Kitu pangintennya pamirsa, mudah-mudahan video-video abdi aya manfaatna seputar bahasa Sunda sareng anu sanes-sanesna sapertos kitu. Tong hilap di like, di komen, sareng di subscribe. Anu teu can subscribe heula nya. Tong hilap ditekan loncengna supaya video yang terbaru gitu ya, ada video yang terbaru. Seperti itu, sakitu panginten anu kapihatur tepang deui dina video-video salajengna. Ulah bosan, like, komen, dan subscribe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.